Dongeng Fabel Sasakala, Kuya ngagandong imahna. Di zaman baheula, kapungkur mah imah-imah kuya teh aya di sisi-sisi muara. Saban poe kuya gawena ngan ukur ngahuma. Kuya getol pisan kana ngahuma teh. Indit isuk balik magrib. Hiji mangsa basa manehna keur di huma aya hujan angin anu gede kacidaan. Tatangkalan loba anu rarubuh. Kitu deui jeung imah sakadang kuya nu hiber katiup angin. Brus weh, lep kalem. Lagak kaleuwi. Sakadang kuya atuh sedih kapisan. Barang balik imahna geus teu aya. Isukna kuya nyiin deui hiji imah anu tohoga. Bangunan ageng jeung kuat. Supaya ulah kabawa angin deui. Hiji poe kuya balik ti huma tuluy masak keur dahar sore. Sabot masak manehna kacai heula. Keur dicai manehna nempuh haseup ngumpul dina suhunan imahna. Kuya gancang mareman tapi geus tak kaburu. Tungtungna mah kuya teh hing bae carik balik nempo imahna anu beak kabeleng. Teu lila keur kitu ujuk-ujuk jol bae sakadang monyet kolot anu geus lobah wisan. Eta monyet teh ngomong ka kuya, tong dicarikeun sakadang kuya nyin deui bae imah mah. Lain mantak sakali ieu bae sakadang monyet, harita ge kitu bae aya hujan angin gede, imah kuring ngaruksak keur ditinggalkeun ka huma. Kudu kumaha atuh akalna supaya hayang boga imah anu awet teh. Gampang atuh kuya, ngara imah hayang ulah cilaka mah babawa bae ulah ditinggalkeun. Pek ayeuna mah maneh nyiin deui imah anu alus jeung kuat. Engke lamun geus enggeus ku urang pasangkeun ka tanggong maneh. Jieun pantona sakira asup kana sirah bae supaya gampang asupkeun sirahna ka jero. Eta omongan monyet teh diturutkeun ku kuya. Tuluy manehna nyieun deui imah anu alus jeung kuat. Nu gedena ngukur kana awak. Panto diharepna ukur bisa longgor sirah paranti kaluar asupna bae. Saenggeus imahna jadi, rok bae dipasangkeun kana tonggongna. Ari sakadang monyet anu memenerkeunana. Tah, ti harita mah imah sakadang kuya teh sok dibawa bae digagandong. Tamat. Nah itu dia dongeng Fabel Kuya ngagandong imahna. Pesan moral nu bisa dicandak nyaeta jadi jalma mah kudu getol kos sakadang kuya tapi tong gampang putus asa jeung teu boga akal. Sarta kudu daek bebantu ka batur kos sakadang monyet. Hatur nuhun sadayana.